Assalamualaikum sampurasun. Ayeuna Kang Dadan sareng Kang Didin bade ngabesan. Kumargi ieu sistemna zonasi nya jadi ngabesan teh. Tapi ngikutin program pemerintah sistemna zonasi. Masih satu RW tidak memerlukan kendaraan, biasanya kan suka ngabring ya. Kalau ngabring rumah ya cukup hanya 100 meter saja ya. Pernikahan antara Kang Busron sareng Neng Risma. Ini pengantinnya guys. Halo guys. Halo guys. Babesan di Malangka. Bus disimpan di mana, Bus? Jadi sekali deh ini diinformasikan kumargi ya sistem zonasi jadi ngabesanan tetapi jadi dibinangnya gitu guys. Jadi ngalengkah pun harus diatur karena kabur tepi ya tapi hak pengantin istri. Bapak-bapak, ibu-ibu, para wargi sadayana, anu sami linggih hormatkeun kuring. Sakumaha kauningan ku sadayana, alhamdulillah calon panganten pamegat miwah rombongan para tesumping ngaletnan keuing ngabandaleut ngembat-ngembat datang pinang. Bismillah kurwawiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara. Babasan padika pagawean lamunan tim kajunjunan sing lurus batun jeung tumbuh kuatir. Geuligang sumping kajangan panganten pamegat miwah rombongan tutut gunung keong lima sumangga geura macul kapayun kanggo ngalikan tempat calik anu parantos disayogikeun ku sahibul bait. Sakeun pasan Pak Haji digandeng ku Pak Haji sareng si Mamah tu paligieun. Waktunya hanya 5 menit saja udah nyampe. Pangripkeun parantosan kanggo ka ibu-ibu anu teu kenging, anu teu acan kenging tempat. Anu teu acan kenging tempat calik. Bapak Ibu tiasa kadeukan nyaketan pelaminan. Sareng Pak Haji tah Pak Haji teh aya rencangna nya. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jang Muhammad Yusron Billah bin Kosasi Setia Budi kaula nikahkeun anjeun Karisma Renita Purwanti anak tegas kaula kalayan ngamo mas kawin perhiasan emas 20 gram dibayar kontan. Narima abdi nikah Karisma Renita Purwanti putra tegas bapak kalayan mas kawin ko perhiasan emas 20 gram dibayar kontan.